Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rehana Biba dari kelas 12 MIPA 3 absen nomor 5. Abdi ayeuna bade ngajelaskeun materi tentang artikel. Nah, artikel teh artina nyaeta hiji tulisan lepas anu eusina mangrupakeun hiji opini anu ngajunjut tangtu sifatna teh aktual atau henteu kontroversial. Tujuanna teh keur ngahibur khalayak nu maca. Jadi si artikel ini boga tilu tujuan atau tilu manfaatna lah. Nu pertama teh wahana diskusi dan sosialisasi gagasan. Jadi orang-orang yang memiliki pendapat atau penilaian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya dapat menyampaikan gagasan atau sikapnya melalui artikel. Nu kadua teh sarana kontribusi pemikiran pikeun mere solusi hiji masalah. Terus nu katilu teh sarana aktualisasi sekaligus pikeun eksistensi diri. Jeung artikel teh boga cirina nyaeta nu kahiji aya ngaran nu nulisna, jiga aya pangarangna, aya nu nulisna, aya nu nerbitkeunna gitulah. Terus nu kadua boga gagasan anu aktual atau kontroversial. Jadi si artikelna teh aktual, artina teh anyar jeung can pernah dibahas ku batur. Nu katilu gagasan nu diangkat dina tulisan kudu patali jeung kapentingan jalma rea. Jadi gagasan nu ditulis di artikel ieu teh kudu terkait jeung kapentingan umum, kapentingan sararea kabehan jalma gitu. Terus nu kaopat teh aya ditulis kalayan referensial ku visi nu intelektual. Jadi tulisan non fiksi, jadi bener-bener nyata. Jadi karena teh intelektual jeung kudu didukung oleh ilmu jeung teori anu relevan. Terus nu kalima teh dipidangkeun dina bahasa nu hirup, populer jeung komunikatif. Jadi bahasana teh biasa dipake ku pers, majalah, tabloid, kalawarta jeung buletin. Terus selanjutna teh nu kagenep teh singget jeung tuntas. Singget jeung tuntas teh artina si artikel teh singkat tapi tuntas. Jadi si artikel teh ngacangkup kabeh tapi secara singkat jeung jelas. Jadi batur teh macana bisa teu lila jadi gancang tapi bisa paham gitu. Eta teh artikel teh tujuanna naon, hartina naon, ngajelaskeun naon. Jeung nu katujuh teh orisinal, artina asli. Jadi asli teh ciga nu kudu pribadi nu nyieun geuning, kudu urang nu nyieun ulah copy paste ti artikel lain. Terus ulah disalin lain, pokona lain copy paste ti artikel lain, kudu orisinal mun bahasa Sundana mah asli ti urang nu nyieun artikelna. Sakian, bili aya kalepatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.